cari kang cari. Cari kela. Nah, itu rupa-rupa. Mirawas. Kurma itu. Cicing, Mun bulan mereka bangun. kela cicing. Heeh. Ah, Mohon. hari eta bener keracunan bakteri. Bakteri naon, Bapak? Ya untuk caroplok. Eta sugan penang. Di mana banyak Oh, aya buku nah. Buku. Bakteri paling ganas yang bisa merontokkan gigi, yaitu bakteri yang ada di susu. Susu saha? Susu kadaluarsa. Oh, berarti nu diantep gitu. Susu yang sudah basi. Susu yang sudah basi. Eta susu anu basi teh bakal ngalahirkeun bakteri. Lamun diteleg coplok untung. Lah korbanna teh maneh. Mana biasanya sok ditinju heula di antep. Masih Maneh mah ya lain kulantaran susuna ditinyu, lain dikenyot. ya. Ayo suruh kurung beli kumaha di susu. Dikenyot. Iya. Maneh ngaku ka aing sia teh. Bener teu pernah ngenyot susu nini.